seh contohna deban seh delam seh gitu eta teh leres kapungkur aya budak titah sakola efeknya kalau ka ulin ini ngangon muning ai bayaran mah dibere ku bapana ge hayo we ulin ngangon muning ngala jangkrik bapana mah nyakana sakola hiji mangsa bapana keur ka sawah ka tega budakna bebejarek ujian ek sakola keur ngangon muning pan eta di bapana nanya heula bener mana sakola teh nya Pak diajar naon ditu bahasa Belanda cing dewe kae nyaho ada gampil Pak heuh hayang nyaho lampu bahasa Belanda naon delam ai bangku debang gini gampang tinggal make de hiji mangsa mah bapana keur ka lapang ningali anakna kalau ngangon muning tuh eta mah ambek hey the woods cenah maneh teh dek the school geuning ngadon dengon demun hayo debal ayo balik gitu euy tapi aya dongeng ya udah ieu pikiraneun ieu aya seorang jutawan cenah nya boga anak 3 lalaki tah ari anu 2 mah bageur ari anu hiji mah baong lah lalaki teh geus teu puguh we eta mah bapana ge melang we hari depan eta mah nah waktu anak-anak itu ngarorakena remaja si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapa bagi 3 mun bapa maot ya harta bapa bagi 3 mangkaning meureunnan 900 jutaan nya maot bagi 3 we geus berpisah ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha ya wah usaha tah teu papangi sekian puluh tahun begitu papangi sekian puluh tahun deui nya brek ngariung ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar ari ieu nu 2 jadi ripuh kumaha cenah lalakon pe ka kieu ceuk nu panggedena saya teh meunang biaya ti bapa teh cenah usaha kana dagang saya modal kana dagang bubuahan hancur pindah kana dagang lauk hancur pindah kana dagang hancur nepi ka jadi kieu saya sekian tahun nepi ka kieu ayeuna terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan sekian tahun hancur pindah urang kana dunia rekaman itu hancur geuning sekian 10 tahun kita jadi kieu ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar ge sukses kana pangleutikna matak saya mah aneh da saya mah teu nyaho teu boga gawe tapi beunghar ai saya karesep teh cenah kana mana mau baturannya hura-hura minum kulantaran duit loba warisan onang sakali datang teh 100 jelema 200 jelema ayo marabok minum minuman bir minuman naon gitu wah poe eta teh cenah terus tuh eta dalam waktu 1 tahun ge duit teh beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh geus cenah teh mah terus jadi kumaha cenah eta botol urut minum dikumpulkeun aya saberapa puluh gudang dijual deui beunghar lancek-lancek na Allah nyawa kita main nih mabuk ini bayangkan we sakitu puluh tahun kumpul-kumpulnya sakali ngonang jelema 200 jelema wah peuting ayeuna sakitu tahun digunukeun sabarapa puluh gudang eta geus kitu geus beak we tinggal ngajualan botol eta nu urut eta sakitu tahun geus naek hargana jadi beunghar deui nah nasib jelema mah gitu kan eta mah lain turutan nya tah eta euy matak oge sok palalaurna teh ampun urang mah